Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi aing di jero imah bae puasa tapi keluar mah aing teu dianggap puasa keke. Horenganan asal keluar bae ngobrol ngomongkeun batur. Keluar ngobrol ngomongkeun batur. Jadinya gibah karasa kunyana. Oh, eta Kangjeng Nabi ka eta awewe eta gibah teu dianggap puasa. Siapa ngan menang lapar doang teu puasa. Eta zaman Kangjeng Nabi gibah dage meureun saeutik jasa atuh komo zaman urang. Ieu mah geus lain hapa lain gacung deui ieu mah geus eueuhan we sabasa kali. Ieu mah jeung tangkal-tangkalna eueuh jeung kebo-kebo acan. Ya Allah ya Rabbi. Mantak sih ada ieu. Ngomong nunggu sekolot mah nyaho datang nyahon teu kan ka puasa deui. Ya datang nyahon teu ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Tuh. Ya. Nah iyalah seorang wanita mantak puasa na urang kudu ditingkatkeun ulah sakumaha Kangjeng Nabi ieu persis ucapan Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syamil ju' anus kelanjutanana rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahur loba jasa jelema peuting tahajud tetapi teu boga ganjaran ngan sakadar mentang mata doang nyanangan sakadar mentang mata doang meleh tapi ganjaranana kunaon eta rasa takabur rasa ujub di jero hatena aya keneh bae komo beurangna kemudian nyana ngomongkeun batur tahajud tinggal tahajud Allah karim nemantak lamun urang geus bisa ngajagaan zahir jeung batin kakara kurang eta teh makna puasa lamun puasa mah puasa teu dahar teu nginum teu jima tapi haju urang terus bae ngabuburit beuh mata dideleukeun sakadayak urang teu dipuasaan eta mata teu dipuasakeun ceulit teu dipuasakeun eta mah nu kos kitu mah lain puasa pindah dahar Allah respeun jasa ka jelema anu nahan nafsu birahi nafsu amarah nafsu serakah kabeh ku urang teh dipuasaan Allah sangat resep nu mantak jihad perang di medan laga mah gampang tapi perang nafsu ieulah nu hese nah urang sabulan ieu sataun cuman sabulan dititah tapa urang mentek cek ulah nu karolot bae nu karolot lah geus lah ulah loba macam-macam geus bandingan ge tararapa bae geus ulah kangen geus pokona di imah TV begedean empan goblok eta hanya nonton TV bulan puasa sih maca Quran zikir ulah loba ngobrol-ngobrol aja Masya Allah merka opat man aftarazanul ghurub jelema buka boga sangka geus magrib padahal encan kabeneran mendung biasana lalai teh zaman baheula masal keluar bae magrib baheula bisa dipercaya lalai bae bisa dipercaya kuari mah boro-boro lalai jelema geus bisa dipercaya lalai teh jadi ukuran kula asal isuk-isuk asal dek buka bae titah lumpat heula ku almarhum abah lumpat keluar aya naon Pak deuleu lalai geus keluar jangan kula nungguan bae kieu tah di kaso teh pan kasona mah awi banget asal geus keluar bae set bae laporan geus bah geus tong-tong eta bisa gitu eta bisa kos kitu eta hiji mangsa mah santri ngojok-ngojok sia jasa ta santri aya bae asal keluar besok ngeuleuh lalai ku jadi ojok-ojok laporan bah geus bah kek ieu mah lain deui bah ye aya santri teu beres ye bener bae mau pangitik nyana emang santri mah kos gitu santri mah di pondok teh tilok beres santri mah
tilok beres tapi asal geus balik we ka imah jare di kiai heran ta santri eta. Heran itu kula sok didongengkeun bae ta santri ke Holil teh anu maling gedang teh. Atuh pancengnya aing beuteung aing lapar lah maling gedang kiai dihareupeun di mana deui. Wah gua da asa-asak ya. Wot laporkeun ku lurah pondok. Aya nu maling gedang. Saha? Si Fulan. Panggil ku Ki Holil. Panggil gedang bawa. Bawa sini. Bawa. Carekan ku nyen. Nolong gedang kamu. Nolong paya kamu, lain gedang paya. Aduh, Ki Holil pohoan. Habisin sama kamu. Awas, habisin. Belah, dibelah. Habisin. Jangan ada yang tertinggal. Semua. Bijinya juga makan. Waduh, artinya ilag. Waduh, dibari cerik, diusir deh. Pulang kamu. Pulangnya. Datang ka imah nyen pondok, santrina breg loba jasa. Wow, kacaritakeun loba jasa. Santrina loba terus barisa ngaji. Nyana kadinya ka Ki Holil nage ngabagjakeun biasa masalah teh. Santri-santri nu nyahueun teh apa neuleukeun bae. Wih si eta teh maling gedang. Jadi kiai. Masya Allah. Nges 1 tahun teh ka 2 tahun tah santri nu nyahueun teh ka 2 tahun maling aing ge lah cek nya teh. Aing ngajen kumaha ge jadi kiai asal maling gedang jadi kiai cek nya. Nya maling gedang. Dilaporkeun deui biasa ku lurahna. Pak Kiai ya ada santri nyolong paya lagi. Biarin aja lah. Ya ngarep-ngarep dibawa ku yana tuh bawa gitu tuh. Laporkeun deui ku nu saurang. Yai, ada yang nyolong paya. Biarin aja kalau mau malah udah biarin. Ya ngarep-ngarep dipanggil henteu bae. Si aja sih cenah aing mah teh dipanggil-panggil ya. Bebeja deh. Yai saya nyolong. Ya kalau mau ambilin sebuah dah. Wah. Malah mah kalau bisa udah semua orang. Tahu nggak orang lo? Udah ambil semua ya. Besok mau ngebesan Pak Yai. Wah, ceknya aing mah. Cilaka ya, lain deui urusanana. Tuh, horenganan nu pertama mah Ki Holil geus deuleu di Lauhil Mahfuz, ieu budak teh bakal jadi pikiai. Eta dibere gedang teh seakan-akan putuh. Nu mantap siki-sikina titah dibeakeun, ulah dibikeun ka sasaka maneh kabeh horeng keur nurukeun ilmu. Tuh, mantap lamun aya kiai mere dahareun, geus langsung leg-leg bae. Putuh ieu mah kajen rukun lagi. Ngan syaratna teu meunang menta. Yai menta putuh ya. Batal kos kitu mah. Teu meunang. Coba kiai ge teu sabere-berena. Tuh, di dieu baheula ya. Di dieu santri teh santri kitu belet biasa. Ngajina teh tidak bisa-bisa. Kebeneran aya lauk di masjid aya lauk. Langsung diteuri we ku jalan. Betik letik. Eta langsung bisa ngaji. Langsung ieu santri di dieu zaman Abah langsung bisa ngaji. Terus nyana soroganana rapi dan lain aja tita balik. Boga santri biasa. Boga santri. Masya Allah. Tak mantak besi urang manggil lauk si hadet. Putuh eta. Iya tuh moal ki prawira teh barang ditinggalkeun ku bapana nyana kakarak umur 15 tahun kakana umur 16 tahun ararisin cek nyana bapak urang kiai urang teh jadi kiai lah urang ka Mekah bae ka Mekah nyilip maksudna nyilip teh mah ka Mekah lantaran isin tadi nu urut loba santri aja santri nyilip bae ka Mekah maksudna dagang we biasa kuli di Mekah ngan mikiran bae teh prawira mah ya jangan gaya aing masyaallah kieu bae mah atuh isin ke balik toap sering jasa toap bareng kacaritakeun 1 tahun 2 tahun tah keur toap tengah peuting jam 3 aya nu kasep mere roti kakakana hiji kanyana hiji itu we dah nu kakana teh tajang sia melos teh aing mah teh hayang di dahar ki prawira duanana tok Masya Allah ti harita muka kitab ka baca kabeh naon bae bisa kak kula jadi bisa ngaji bener sia gara-gara roti cak kira teh jadi kula bisa ngaji roti aing hiji eta berarti ilmu aing ka sia cak kira teh
tah mantap besi aya roti enggak sikat horeg teh malaikat mere ilmu melalui roti putuh ngaranna si hade tah lamun penting-penting mun keur ngawirid naon bae aya roti geus si hade ayalah santri di dieu nu Badung moal bejakeun santrina sebab kuarina hirup kene si santri cicingna di Bekasi kuari santri di dia santri abah kuari hirup kene boga santri kuari sok ceramah di Bekasi nah Bekasina deket ke Bogor ka dieu nyana boga santri biasa eta keur Badungna di dieu kulantaran abah nyurah putuh teh aya santri manggil lauk ditereu bisa ngaji nyana neangan lauk betok atuh Badung ngaranna ge kuari ge Badung ge nyana mah geus jadi kiai ge ngan bisa ngaji aja dicolok pan baheula mah lain listrik lampu tempel teh kapan aya ieu tah ramohongan teh ramohongna kunyana dikitukeun ka lauk lauk atah di ramohongan pan kosu asak kosu asak ayalah di dieu ngaranna moal dibejakeun hirup kene kuari boga santri deui ngan rada boga sekolahan tan hiji mah aya sekolahan MI lah mun cara kurang mah tapi nyantri biasa hirup kene moal dibejakeun ngaranna nyana geus sok ngaji seribu moal salahnya ieu weuy lalakon keur carita di darieuna bararadung biasa teh santri kuari hirup kene boga santri seetik ngan boga sekolahan tah nu diberekna puputuhan nyana sok ngawirid bae kitu maca sholawat tipe-timpan baheula mah bilik ti beurang kene kunyana geus di bolongan geus keur ngawirid lampu dileutikeun ngawirid lampu leutik pan aya lampu tempel mangga bisa leutikeun asal asinar bae diragakeun kunyana di luhur blek ka kahanna langsung ditubruk di dahar jana seserian mah kalah kucing garong mah lu kata tolol teh coba Ismail saminggu nyana bebeja gua dapat putu tapi gua enggak bisa ngaji sekian atuh biasanya dapat putu mah kan gampang kok ini mah ngomongna Melayu dua nana ge kok enggak bisa ngaji gua kata dia ini padahal putunya gede segede gini dihareupeun nyana seserian bae untung enggak ada kucing lu di situ goblok teh betul mah atuh teu bisa ngaji jata mah tinu Badung lain putuh tah mah kos itu batak sih ada tah urang teh apa putuh ti malaikat atau Kangjeng Nabi Qadir atau ti babaturan urang sih ada emang babaturan bloon ka saja eta kos kitu baheula mah segala popocongan segala naon bener eta baheula mah sangar kan di dieu teh sangar warungna kebelah itu aya santri keur ka warung malam Jumat kan marhaba biasa marhaba santri ka warung gak nyawan kunyana ka warung aing popocongan beurangna aya nu maot wow eta santri balik ti warung teh potong sieun nya leumpat di dinya kene potong masyaallah eta nya kanta si ieu anu nyingsieunan teh nyingsieunan balik ka pondok di pondok aya pocong di gang teh apa pondok gang gitu tah aya pocong ya jangan suka nakut-nakutin gua lo epak beneran koclok lu yang bener lo lu mah kayaknya pocong beneran eta kuari kula ngan eta maot tah nu eta bata nu ngamanggih pocong geus maot keur can maot tah kula sok asal kapagi bejengnya rame aja sarta ngobrol nu mantak rame nyin popoconganna jeung kula jadi eta kan manggih pocong namanya na sorangan jak kula maju karunya nu balik di warung teh bohong lain pocong bohong kula mah karunya barang nu leujana lumpat dirinya bae ye kasih saya jelema ieu aja kukula dikitu teu bohong teh oh karak reda kula mah tetep bertanggung jawab si itu na lumpat tah ka ditu ka pondok aya gang pondokna teh belah di pondok make gang tengah ternyata ka dieu aya pocong di tengah
Wah, jangan suka gitu lu. Orang pocong beneran. Atuh kula kadinya ngagoler nyana. Eta lakon lakos gitu. Sangar di dia sangar. Guys, pun dicaritakeun di dia sangar lain lalagan. Putuh loba, jin loba, kemudian kuntilanak loba di dia. Loba. Nah, ieu lamun aya jelema buka disangka kunyana geus magrib ternyata encan, maka wajib imsak begitu nyaho, wajib imsak, tetap wajib qada lalawara. Nomor kalima alaman banalahu yaum salasina Sya'ban. Nyata kanyana bahwa eta teh tanggal 30 bulan Sya'ban annahu min Ramadan, nyana can puasa. Padahal eta teh geus Ramadan, lantaran geus aya ruyat atawa jelas-jelasan Ramadan, nyana encan puasa. Wajib qada nya. Wajib qada. Tanda geus teu kudu dipermasalahkeun nya. Lantaran naon diurang kungsi debat. Aduh masalah mendingan sukut mentok loba nu nanya ka gol cicing. Geus sabodo nyararana bae sabodanya. Sebab naon? Ieu bakal rame lamun dibahas. Padahal aya bababna. Aya tek-tekna. Haju nyalahkeun ka dieu kula ngadege bae nyalahkeun ge. Antep. Geus teu bagus ieu. Tungtungna puasa urang lain menang ganjaran, ujung-ujungna urang teh dibendu ku Gusti Allah. Maka teu pernah mere jawaban. Sonojon loba nu kieu diantep. Padahal nu dibaca ku kula sapina amanat ti Abah. Lamun ende puasa sapinah bae atau riyad eta bae. Ge eta mah Abah ge lamun ende puasa teh mun teu sapinah riyad. Entek digonta-ganti tahun kamari riyad, ke tahun ieu sapinah, ke tahun berikutna riyad deui, ke sapinah deui. Sapinah endeu kurang kumaha deui ngabahas di sapinah. Bocor leutik teuing. Leutik teuing kumaha? Bacaan ku sia sapinah. Masyaallah. Geus cukup lamun urang ngaji di lembur ku sapinah bae geus cukup biasa. Aya sapinah ieu nu dibaca teh eta. Sadisu alaman sabaqahu maul madmadah min madmadatin wastinsyaq. Urang puasa kemudian urang teh kekemur terlalu teuing lek we ka jero atawa ngingser kana irung kemudian kaisep ka jero batal puasana wajib qada ngan poe eta imsak. Yabtulu saum bidatin batal puasa ku sebab murtad naudzubillah min dzalik zaid puasa murtad batal. Wahidin head sarwiti puasa berbayat batal. Wanipasin nipas sarwiti puasa nipas batal. Awiladatin wilada batal. Jununin edan batal. Sanajan cuma sedetik 2 detik semenit edan batal bae. Biigmain jeung ayan batal. Sakarit mabok nu ngahaja-haja mabokna batal puasana. Terakhir aya anu wajib batalna dilanjut doraka kama fil haid. Jelema head wajib ngabatalkeun puasana ketika nyana ngalanjutkeun haram. Nu head teu meunang puasa haram puasana. Wajib buka. Nipas gitu kan. Aya nu jaiz nu sakadar meunang doang kama fil musafir wal marid. Jelema berangkat ti dieu ka Surabaya rusos doang aya kameunangan deuk buka mangga deuk teu ge mangga keur carita buka mangga bae kitu keneh nu geringna teu terlalu parah tapi ieu lamun dilanjutkeun bisa marat
bisa ngajeroan di gering dek langsung baik puasa dek buka mangga baik aya nu diharamkeun seperti jelema boga kodoaneun 5 poe tahun kamari boga kodoaneun 5 poe can kaburu ka kodoan inget-inget ieu kuari aduh 5 poe deui pas Ramadan kodonyana eta wah haram dibatalkeun sebab lamun dibatalkeun ka ditu ngaluncat ka Syawal haram dia ngabatalkeunana tuh. Selanjutnya yang wajib kodo jeung fidyah duaan nya wajib kodo nya wajib fidyah ieu tengetkeun ieu sok kaliru bae jelema nya wajib kodo nya wajib fidyah dua macem hiji buka ku gara-gara nulungan batur rempan ka batur contoh leutikna nyusuan awewe nyusuan karunya ka anak geus jana teh teu puasa sebab mun puasa anakna orok keneh bukalah nyana masalah karena demi anak berarti bukana karunya ka anak rempan ka anak besi anak teu sehat udah deuh na ka anak ieu awewe buka puasana masalah ngan engke nya wajib qada nya wajib fidyah qada wajib puasa fidyahna wajib atawa urang keur puasa aya jelema naik tangkal kalapa kemudian naik tangkal kalapa teu bisa turun aya jelema bisa naik teu bisa turun naik tulungan turun teu bisa aya tadi naik bisa ih sia mah ongkos kabayan tadi sia naik mah bisa turun teu bisa masyaallah ge kabayan mah kumitohana titah ngisambung kebayang, saya lintas ngising, ngisang, tiris, bau, tetap embung, goblok sia, ayo karena ada gimana sia, tuh ngisang, embung tiris, nggak saya tinggalkan kumitohana, itu kebal nyana teh ngojay, kebayang, saya kenaon, ngojay, silem, tuh ngisang embung tiris, tolong deh coba. Aing silem daet aing ngisang embung cak kena tiris teh eta kabayan blow-blown tah di urang teh aya tokoh kabayan eta di Parahyangan lamun urang nyaritakeun kabayan sagilak-sagilakna yang seri bae kabayan lamun di Baghdad mah Abu Nawas wali di urang mah kabayan nya wali nyolain nu jelas pikasirieun bae kabayan mah geus eta bae non gara-gara menta ragaji bah kula menta ragaji jeung naon nuar tangkal kayu emang naon nyeun tihang jeung imah aya kadaek sia kabayan cek mitohan aya kos kitu mah dah tah golokna tah ragajina alhamdulillah cek jeung teh kabaya tuar ku nya we brek diragaji ku nya pas dirimbas karimbas jang tihang teh geus tareh jadi karimbas tak waduh mal beres cenah ieu mah ieu tu karimbas kieu mah teu bagus ieu mah tihang kieu mah idenya na datang mending dijieun halu cek nya halu atuh dibagusan ku nya halu teh geus tere potong geus tere jadi potong ya Allah mendingan dijieun paranti dahar teh centong cek nya cek dijieun centong geus tere anggeus deui kapapas keneh bae masyaallah ceknya na isi naon mendingan pakai nyeuhil we dijieun pakai nyeuhil teh sagede lah sagede ceuhil kieu bae keur nyeuhil mitohana datang wan bayan mana tihang teh ya tihang eta kabayan tolol jasa pantah tinggal mitohana goblok tolol sia tangkal kayu sok gitu badena jadi segede gitu bagus segede jadi kene alhamdulillah eta si kabayan geus kitu di urang ge loba anu dimodalan ku mitoha jutaan alhamdulillah mana kauntungan sia alhamdulillah abah duit sabaraha duit karena mereka kula pan aing mereka sia 30 juta alhamdulillah bah ai 30 juta mah aya nu mana sia 30 juta jadi hutang bah hutang 30 juta
Abah mereka kula 30 kuari jadi hutang 30 eta lain kabayan sih naon tolol dominan tuh kos gitu dah udah jadi teken kabayan puar eta tokoh parahyangan teh boga kabayan sagilek nak pikaseureun bae kabayan kemudian eta nu hiji wajib qada kemudian wajib fidyah nomor kedua buka mata kiri qadain ma'im kaniyata yati Ramadan akhir Zaid boga qadaaneun tahun kamari boga qadaaneun kemudian Ki Zaid di tahun itu bisa ngodoan kaburu datang deui Ramadan eta nya wajib qada nya wajib fidyah jadi lamun aya jelema zaman baheula di Jakarta ya urang pasar Kemis kan baheula di Jakarta Ramadan teh teu puasa nyana teh teu puasa tah sabar tahun 10 tahun kuari ingat aduh aing mun paeh boga qadaaneun qadona mah tetep bae lamun sapoe tetep sapoe mun 10 poe tetep 10 poe ngan eta fidyahna hitung tahunna ternyata 10 tahun berarti sapoena 10 liter nyana teu puasa baheula teh sabulan tetep ae qadona mah sabulan mah 30 poe ngan geus 10 tahun sapoena tambah fidyahna 10 liter kali 30 10 kali 30 sabaraha 300 liter tinggal kitu bae lamun tadina puasa nanyana teh geus sababaraha taun mah taloba atuh tinggal kalikeun sabae qadona mah kitu bae lamun 100 bae 100 bae lamun 2 bulan 30 lamun 3 bulan berarti atuh ayeuna mah sabaraha 60 teh 90 ngan sabaraha taun ternyata 15 tahun ka tukang sapoena nyana teh berarti eta 15 liter fidyahna tinggal kitu bae eta mah Masya Allah hiji nomor kedua wajib qada teu wajib fidyah kamu baaleh jelema ayan eta mah wajib qada lamun cager teu kudu difidyah ayan wajib fidyah doang teu wajib qada aki-aki mah dipidyahan bae ngan teu wajib qada nya mah deuk qada iraat coba cager deui aki-aki tah geung pidyahan ge poe eta bae geus poe Sabtu datang ka magrib pidyah poe Minggu datang ka magrib pidyah cenah kiai kumaha lamun sabulan bae langsung dipidyahan bae ye bapak kula mah aki-aki umurna 100 tahun deuk dipidyahan bae jadi berarti 30 letereun geus sabulaneun tah ai daek mah masalah ngancan kewajiban sanu nyaho menang 2 poe pae ai ridho mah los tadi tuh masalah ngan wajib mah eta bae tah nu nyana teu bisa puasa nomor kaopatna lawala teu wajib qada teu wajib fidyah iyalah jelema anu edan mah teu wajib qada teu wajib fidyah gitulah cara-cara puasa nu tadi dicaritakeun encannya hok waktuna iraha lamun nurutkeun cek ru'yat tungguan engke ru'yatna tapi lamun cek hisab geus sepakat ahli hisab baik Sulamun Nairen atawa tina kitab kitu naon ngaranna di luar Sulamun Nairen ieu geus diararitung ku ahli-ahlina yakni Ibnu Syatir Durusul Falakiyah Ibnu Syatir Sulamun Nairen kabeh nanggalkeunana poe Senen mun dicaritakeun derajat-derajat da jeung sajigalana panjang Senen 4 derajat Sulamun Nairen
aya nu ngitung 3 derajat 58 hampir 4 aya nu 4 derajat cuman lolobana 4 derajat Senin 4 derajat Masya Allah menurut cek hisab kot sakadar nganyahokeun poe mah poe naon babaringan teu boga darja ente ge bisa geura ye tengetkeun nya ye jangan nyahokeun asal kanyahoan bulan Muharramna bakal kanyahoan ka dituna ye saha nu pinter bisa ye kuari tahun sabaraha kuari sia mah dasar ka gaji mah lulu gaji teu boga tahun hijriah 1437 bagi 8 1437 bagi 8 14 bagi 8 hiji kali 8 14 diambil 8 6 turun 3 63 bagi 8 7 kali 8 56 63 diambil 56 adalah 7 turun terakhir tuh 37 berarti 77 dibagi 8 9 dikali 8 72 nyesal 5 ambil 1 sebenarnya opat teh mun poe ngitung ti Ahad poe naon Ahad Senin Selasa Rabu tanggal hiji na Muharram Rabu mun aya nganyahokeun ieu Ramadana poe naon babari kuari Muharram Safar Mulud Silih Mulud Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Rewah Puasa nu ke-9 kan tuh nah mun aya nganyahokeun kos kitu babari kolot baheula mah kos kitu tah babari teh 9 tuh kan nah kuari ti Muharram Rebo Kemis cokot Jumat hiji tas Jumat naon Sabtu Minggu cokot Senin tas Senin naon Selasa tas Senin Selasa berarti Rebo Kemis piceun Jumat berarti naon Sabtu Minggu tinggal atuh babari nya sakali deui nyesa 5 kitu bae terus sabun hayang nganyahokeun poe pamantau kolot baheula mah babari teng bari ngalamun bae kieu teng oh poe anu tanggal hiji eta kos kitu tah lamun cepet mah dina tahunna kanyahokeun bagi 8 rumus tah mah rumus kolot baheula tah nah bagi 8 sesa 5 geus bae rumus keneh cokot hiji eta mah rumus bae rumus cokot hiji opat berarti Muharramna opat teh Rebo Minggu Senin Selasa Rebo berarti Muharram nah kadituna cokot hiji 2 cokot hiji 2 sebab 30 engke 29 kitu ngitungna kuari Rebo tah ya Muharram Safar Mulud Silih Mulud Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Rewah Puasa 9 hayang nyaho poe naon tah ngan derajatan doang derajat tapi akur bae ieu sok Rebo tuh Rebo Kemis cokot hiji Jumat berarti tas Jumat Sabtu Minggu cokot Senin berarti naon Selasa Rebo cokot hiji Kemis berarti naon Jumat Sabtu terus Minggu cokot hiji Senin cokot hiji Senin jadi berarti poe Senin anu bisa balik nu teu bisa disetrap asana ingin setrap kabeh ya aing kewalahan mere dahar eta keur carita sanajan Masehi ge bisa kos kitu Masehi mah gampang jasa urang hayang nyen tahun Masehi kecil jasa aya rumusna ya 3 jalan ieu mah ngan sajalan lamun Masehi mah aya 3 jalan moal talar kudu ditulis matalar ke kudu ditulis sama tek zak we anu engke dituna geus aya rumus lah berarti Januari Februari Maret jadi geus eta tahun satahun beres kurang dijieun tek foto Haji Pendi dar blok
Hehehe. Almanak tahun 2000 seberapa? 15. Jual. Begitu di dalam, teu hayang. Teu hayang. Kunaon? Fotona blow on. Teu laku. Nyana teh lain teu butuh ka tanggal foto, mawa paeh di foto ieu. Ditempelkeun di mana ceknya na ieu teu pararantes ceknya. Aya nu kapaksa meuli babaturanna, ditempelkeun handapeun tangkal Ambon. Ieu keur carita sakadar nanggalkeun kecil. Hayang nyaho derajat teh babari. Hayang nyaho derajat teh kudu make sulam teu kudu. Maka derajat teh make sulam makan kudu dihitung. Atau make Ibnu Satir kudu dihitung. Mantak cek abah teh cek abah. Ya, sia make ngitung keneh mah. Atah geus kitu. Aing panas dikitu-kitu tah. Kolot pohar aja sepan aing kita ngaji palak, ai pra kadituna dihina jasa. Kudu dihitung-hitung keneh gitu. Make ieu bae sih hitung derajat. Aju urang pandeg ngaji ka abahnya sok nyentak. Ngaji bae ka mana bisa henteu. Aing embung dikitukeun tah. Abah mah galak gitu mah masyaallah. Aya tah anu dihitung di pasar Kemis ge aya 2 nu jago palak. Tuh Mang Anu nyahoeun abah ge. Hirup keneh mah disebutkeun. Itu tah sia kadinya ngaji tah jago teu palakna. Nyahoeun tadi. Bari hirup keneh hirup. Hirup mah disebutkeun. Ngoa nyanana ge kuari ngaji buat teh. Aya jago teu palakna. Kumaha tuh bah ngitung derajat? Kieu ngitung derajat bae. Set. Ya, ku deuleu ku sia. Irabo sabaraha? Atuh 5, bah. Cak sagenep. Bulan teh wasyamsu tajri li mustaqarril hadzalika taqdirul azizil alim wal qamar qaddarnahu manazil hatta ada kal urjun qad sia kudu nyaho manzilah sakadar manzilah sapira manzilah aya di dieu kabeh tah di ruasan ieu tah di ruasan ieu manzilah dabron sia mau nyaho kan nyaho saya ngomong kos gitu kan. Dan lain-lain sebagainya. Jadi lamun dipraktekeun teh abah mah kitu 4 derajat. Di dieu kabeh. Sakumaha kumaha tadi tah ngitung poena geus bisa. Hitung poena sakali doang tak bisa. Coba balik eta datang ka imah. Kuyang henteu sia. Henteu teh babari eta. Sok geura ge. Lamun dina kitabna mah langsung atuh aya jadwalan dina kitabna mah Muharram deuleu. Coba kahandapna seug di dieu tah Muharram Safar Mulud Ramadan pas Ramadan poe naon tek Senin. Sok geura hayu geura urang hayang nyaho Mulud di dieu Muharram geus Rebo Muharram Safar Mulud ceuk tadi adukeun teh poe anu ngan eueuh derajat tadi hitung di dieu. Coba tuh cenah kiai sapi. Sapi atuh aing ngeunang mahal ngaji. Teh dihitung doang dihitungna kudu jeung santri deui lantaran manzilah ya wal qamar qaddaru manazila kudu nyaokeun manzilah engke dihitungna di dieu babari geus lamun urang geus nyaho tek tilok mislet. Perjalanan sulam bisa dihitung langsung trek harina model tadi kemudian derajatna kolot baheula ilmuna pohara jasa Masya Allah karim. Puasa nu tadi dicaritakeun adalah bab-bagan syariat. Puasa syariat ma'ayum sikanil makulati wal masrubat wa an liqa'in isaifin lahar. Muasaan dahar, muasaan minum, muasaan jima, ti beurang, ti mimiti pajar datang ka guru, urang teh nahan teu dahar, teu nginum, teu jima. Eta puasa syariat. Jadi bae geus kos kitu. Puasa syariat. Geus puasa syariat mah asal teu dahar, teu nginum, teu jima. Ai kitu mah mata pake ngabuburit kapuri
celi pakai ngadengekeun musik ngomong sadaek-daek leungeun cukal cekel karena berbagai permasalahan nu meunang jeung nu teu meunang kitu keneh suku dilengkah-lengkahkeun sakadaekna eta ngaranna puasa syariat 99,9 hampir teu diterima sebab tama puasa ngan sakadar napaan dahar jeung nginum jeung jima tetapi nu sejen teu dipuasaan puasa syariat disebut da puasa umum. Nomor kedua puasa thariqah atau puasa khusus ayum sikaan jami'al dhaihil muharramat wal manahi wa zamaim nyananahan tidak nu tadi teu dahar teu nginum teu jima syariat dipuasaan kunyana beteung dipuasaan kunyana zakar dipuasaan kunyana dahar nginum beteung di samping eta deui mata milu puasa cili milu puasa irung milu puasa sungut milu puasa leungeun milu puasa suku milu puasa seluruh anggota milu puasa Masya Allah karim Masya Allah karim ayum sikaan jami'al dha'i nahan tina sakabeh anggotana mata ceuli irung sungut leungeun suku al muharramat wal manahi wal zamaim tina nu diharamkeun ku Gusti Allah nu dilarang nu dicacat termasuk galbuna mithlul ujbi wal kibri wal bukhli wa ghairi dzalik jadi ujub di puasaan urang makan puasa mah puasa bae tapi rasa maneh aya aing mah hebat sakieu mah boho aing mah puasa lain lalagaan puasa teh asanang sorangan ujub ngaranna eueuh nanaonan da puasa kos kitu teh hapak teh mun cara pare gacung dipelak disurubuk pas buahan hapak gacung ketika diala nu boga na teh ya geus kieu bae wadau kunaon cak pamajikan garacung heuh modal tanaga gacung ka geus bae ka ulah marah-marah atuh lain ulah marah-marah urang nungguan pan gacung naon artina jadi kamanakeun tuh kebo ketika kebokeun jadi parab kebo tah puasa syariat ge engkena bakal jadi parab kebo eta puasa sia tah lah sungguhna kiai ge kos kitu babarengan atuh urang puasa kebo kabeh ya Allah tuh kan kibir takabur sombong bukhli ya Allah ya Rabbi kabeh penyakit araraya di jero hate geus mamata geus maceuli ieu deui hate rasa ujub rasa takabur rasa bukhli nah ieu di jero teh teu dipuasaan maka fakullu hayyubtilu shauma thariqah ieu ngabatalkeun puasa thariqah nu kos jadi puasa syariat mah muakkatun aya waktuna dahar aya waktuna ketika beurang dahar batal puasa thariqah mah goer muakkad muabad ngaranna fi jami umri geus lamun nyana ngomongkeun batur batal puasana mun nyana ujub batal puasana mun nyana takabur batal puasana Masya Allah mantak persis sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi rumba shaimin laisa lahu min syamihi lal ju' loba jasa masyarakat loba jasa umat loba jasa kaum anu paraluasa tapi laisa lahu min syamihi teu bogana naon puasana ilal ju' kecuali ngan lapar doang ngan sakadar lapar ganjaranana ima aya hiji awewe datang ka Kangjeng Nabi
Nah, Kangjeng Nabi mah bulan Ramadan osok barahan jasanya nama. Aing geuk datang ke Kangjeng Nabi menta dahareun. Pastinya nama merek. Assalamualaikum. Salam Kangjeng Nabi. Ya Tuhan, ya Rasulullah, ini ja'iatun shaimatun. Abdi ieu lapar, abdi keur puasa. Cek Kangjeng Nabi, innaki lasti shaimatan. Walakin ja'iatan. Siapa teu puasa ngan lapar doang. Ceurik jana ka ieu mah. Masyaallah. Masyaallah. Isukna datang deui. Subaja'at tsaniyah. Datang kedua kali. Datangnya assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Enaon? Ini ja'iyatun shaimatun, abdi lapar ye. Abdi keur puasa. Sarua. Cek Kangjeng Nabi, innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan. Mana mah teu puasa, tapi kan boga lapar doang. Ambo cek Kangjeng Nabi. Dipikir jana balik deui ka imah. Langsung wa qa'adat fi baiti hadiu pe di imahna. Nyana gapakuran ke ya aing puasa cek yana teh. Ja puasa ieu ke di itu kunya coba aing deuk moal kaluar deuk di imah bae coba. Kunci kunya lawang puasa. Terus di subuh datang ke zuhur salat asup deui ka imah. Salat atas asar keluar salat maksudna ka wudu ka jero deui datang. Coba sore ka Kangjeng Nabi. Waalaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ini jayatun shaimatun. Abdi ieu lapar tur abdi puasa. Sadaqti. Bener anjeun. Terus nyana nitah fa amara lah bi taat. Nyana nitah ka sahabat. Bae para sahabat coba kadiekeun korma ieu. Aya awewe ieu lapareun jasa ieu bare buka. Nyana merenung bae. Jadi aing di jero imah bae puasa tapi keluar mah aing teu dianggap puasa. Keke. Horenganan asal keluar bae ngobrol ngomongkeun batur. Keluar ngobrol ngomongkeun batur. Jadi nyana gibah karasa ku nyana. Oh, eta Kangjeng Nabi ka eta awewe eta gibah teu dianggap puasa. Siapa ngan menang lapar doang teu puasa. Eta zaman Kangjeng Nabi gibah dage meureun saeutik jasa atuh komo zaman urang. Ieu mah geus lain hapa lain gacung deui ieu mah geus eueuhan we sabasa kali. Ieu mah jeung tangkal-tangkalna eueuh jeung kebo-kebo acan. Ya Allah ya Rabbi. Mantak sing ada ieu. Ngomong nunggu sekolot mah nyaho datang nyahon teu kan ka puasa deui. Ya datang nyahon teu ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Tuh. Ya. Nah iyalah seorang wanita mantak puasa urang kudu ditingkatkeun ulah sakumaha Kangjeng Nabi ieu persis ucapan Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syami ila ju' anus kelanjutanana rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahur loba jasa jelema peuting tahajud tetapi teu boga ganjaran ngan sakadar mentang mata doang nyanangan sakadar mentang mata doang melek tapi ganjaranana kunaon eta rasa takabur, rasa ujub di jero hatena aya keneh bae komo beurangna kemudian nyana ngomongkeun batur tahajud tinggal tahajud. Allah karim. Mentak cek Kangjeng Nabi, kam min shaimin muftir wa kam min muftirin shaim. Loba jelema nu puasa tapi batal horeng hakikat nama. Loba jelema nu batal puasana tapi puasa. Maksudna kieu, loba jelema nu beurangna puasa tetapi ganjarana loba jelema anu beurangna puasa terus maghrib buka kabelah dituna tetep makna puasa bae padahal geus buka tapi maknana makna puasa bae kunaon eta ayyumsiku Allahu anil asam wa idza'in nas bil jawari nyana ngajagaan anggahotana ngajagaan tina kabatur tina iza nganyerikeun batur teu ngomongkeun dan lain sebagainya sangat dijaga. Mantap cek Kangjeng Nabi. Hadis qudsi Allah nyarita inna shauma li puasa manu aing. Mantap lamun sayang kalem berarti geus lain nu aing deui. Puasa manu aing. Berarti lamun sia takabur lain nu aing deui. Puasa manu aing. Awas inna shauma li. Asaumu li inna shauma li sarua bae. Puasa manu aing. Ulah di aku kusia, ujub teh, takabur teh, yang kalem teh dan lain sebagainya ria.
wa ana ajzi bihi aing nu bakal ngabalas siapa puasa geus bae atas dasar aing lillahi taala nu aing eta puasa lamun haju sia takabur berarti geus lain nu aing deui lamun sia sombong berarti geus lain nu aing deui lamun sia kalem ku batur basa lain nu aing deui aing moal ngabalas ka sia puasa mah nu aing berarti kudu dijaga urang zahiran wa batin Allah karim Numantak lamun urang geus bisa ngajagaan zahir jeung batin kakara kurang eta teh makna puasa. Lamun puasa mah puasa teu dahar teu nginum teu jima tapi haju urang terus bae ngabuburit beuh mata dideleukeun sakadayak urang. Teu dipuasaan eta mata teu dipuasakeun ceulit teu dipuasakeun eta mah nu kos kitu mah lain puasa pindah dahar. Pindah dahar. Allah resep jasa kajelema anu nahan nafsu birahi nafsu amarah nafsu serakah kabeh ku urang teh dipuasaan Allah sangat resep nu mantap jihad perang di medan laga mah gampang tapi perang nafsu ieu lah nu hese ieu nu hese nah urang sabulan ieu satahun cuman sabulan dititah tapa urang mentek cek ulah nu karolot bae nu karolot lah geus lah ulah loba macam-macam ulah loba macam-macam geus bandingan ge tararapa bae geus ulah ka meuneun geus pokona di imah TV begedean pan goblok eta manya nonton TV bulan puasa sih maca Quran zikir ulah loba ngobrol-ngobrol acan masyaallah nu mantak nu hebat mah ye doa Siti Robaiatul Adawiyah urang apalkeun nya terutama ku kaum Hawa ieu doana pohara jasa bisa sakali hebat teh ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirina wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin wala uridu minad dunya illa ikraka wala minal uqba illa ru'yatak ya arhamar rahimin ta eta doa waliyatullah Siti Robaiatul Adawiyah urang teu kapanggih jeung Siti Robaiana teu kazamanan kuburanana jana aya 3 di dunia lain lalagaan yang mau di urang ge kuburan teh Syekh Yusuf teh aya 7 di dunia kuburanana Syekh Maghribi teh aya 3 di dunia kemudian kitu aya 9 kuburan teh loba jasa urang mah nyaho aya eueuh di kuburan ge bakal Taya Siti Robaiatul iya tah di Basrah aya kuburanana di Basrah aya di Mesir aya Robaiatul Adawiyah mah kuburanana di Yaman aya kuburan Robaiatul Adawiyah tah ieu kuburan waliyatullah sarua jeung Wes Kurni teh kitu kuburanana kitu di Uzbekistan aya kemudian di dia di Baghdad aya Wes Kurni teh tungtung Baghdad aya Wes Kurni malama aya nu ngaku di Yaman ge aya Wes Kurni anu ku kawalianana dicaritakeun ku Kangjeng Nabi nu pernah didongengkeun ku kaula ieu mah ieu Siti Robaiatul Adawiyah talar doana sakali deui ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa zikraka wala minal uqba illa ru'yatak tah eta ya arhamar kedatang ka imah talarnya babacanya pihartieuna na ieu mantep jasa ilahi he pangeran abdi andai kata aya bagian abdi tina dunia Gusti mere dunia di dunia jang abdi Gusti abdi mah teu hayang pangbikeunkeun bae dunia bagian abdi ka kafir kabeh jang kafir lamun aya bagian abdi di akhirat ganjaran abdi mah teu hayang ganjaran fatihi lil mu'minin ganjaran abdi bikeun ka mukminin kabeh abdi mah dunya di dunia teu hayang pangbikeunkeun ka kafir ganjaran di akhirat mun deuk dibere teh abdi mah teu hayang bikeun ka nu hayangeun ka mukminin abdi mah teu hayang dunia teh hayang ganjaran hampir ngarempot deui yang moal dibaca ka nya moal mah doa teu kira-kira cek nya tadi mah ditalar aja kieu mah wah seneng ngawarung bangkrut aing tadi mah resep we jek nya lah hayang lah cek nya pala uridu minad dunya abdi mah teu ngarepkeun tina dunya ila zikraka kecuali eling ka Gusti abdi mah di dunia cukup bae rindu ka Gusti eling ka Gusti zikir ka Gusti geus sakitu abdi mah teu hayang dunia saeutik-eutik acan bikeun ka kafir kabeh
sebab dunia mah ngajauhkeun diri abdi ka Gusti, sebab dunia mawa poho ka Gusti, sebab dunia mawa cilaka jaga di akhirat. Mani bikeun ka kafir tanggung cilaka nya mah. Supaya itulah biar teu-kira ta ngadoa, masyaallah. Lamun abdi bakal dibere ganjaran, abdi teu perlu ganjaran, Gusti bikeun ka mukminin nu hayang ganjaran, teu hayang saeutik-eutik acan. Hayang naon atuh cak Gusti Allah, abdi mah di dunia hayang ingat bae ka Gusti, hayang zikir bae ka Gusti, di akhirat abdi mah teu hayang naon, hayang deuleu doa ka Gusti, geus sakitu. Di dunia hayang zikir bae boga rasa nikmat zikir, di akhirat hayang deuleu ka Gusti, atuh geus sakitu. Atuh teh mah pangarna di eta mah bakal naon kos kitu mah di sorga, sabada Gusti teh mah. Gusti teh mah di sorga bae tuh mangga atuh. Teh mah nu kos kitu mah malah di neraka mah, ya tuh sabada cak kitu teh. Geus kos kitu bae kula mah hayangna. Ndet ditalar ndet. Itu kuat dong tah ngadengin urang kos kitu dah. Gusti lamun abdi dibere bagian dunia geus ulah dikabdikeun ka kafirkeun bae. Ka anak atuh ulah anake cilaka. Beneran ya mah ka anake ulah cek. Sugan itu ieu mah kata tangga ulah. Naon sebabna? Begitu ditanya ku ulama, Rubeah, eta ngadoa sia kos kitu amat kumaha atuh lamun eta bagian sia dunia dibikeun bae atuh kata tangga. Mah ulah. Lamun kuna tatanggana mukmin, lamun nyana aing mere dunia ka mukmin haju ku Allah diijabah engke nyana bisa sugih. Ku sebab sugih nyana cilaka berarti nyana jauh jeung Allah, berarti jauhna nyana jeung Allah gara-gara aing mere ka nyana. Hayang aing jeung kukuman. Geus kakapirkeun bae kabeh. Kakapirkeun. Engke tetangga susah kajeun, penting ka sorga. Anak susah, masalah sakena, penting mah ka sorga. Pemikiran geus eueuh duniaan saeutik-eutik acan. Nya nama mun neuleuh tukang karung nya mah jariji. Jariji sama-sama aing. Sakumaha neuleuh teh kebo cenah aing. Para doa ya Allah. Sakitu bae abdi mah. Teu boga harapan di dunia kecuali zikir ka Gusti, eling ka Gusti per detik per menit. Jeung di akhirat teu aya deui kecuali ningali langsung ka Gusti. Sakitu kahayang abdi mah. Geus tirik. Ya Allah, ya Rabb. Terakhir ialah puasa hakikat, imsakul fuad an mahabbati basi wallah, disebut puasa khususul khusus. Muasaan hate tina cinta kasalian Allah. Bisi di jero hate aya cinta kasalian Allah di puasaan. Per detik per detik per detik per detik. Wa imsakus sir an mahabbati syahadati ghairillahi ta'ala. Ejeng nahan sir tina mas musyahadah, tina mahabbah musyahadah kasalian Allah. Besi sir aya kasalian Allah. Embung. Wali Allah, komom nabiyin, komom mursalin. Iwa sadetik jero hate kasalian Allah. Allah be. Iyalah puasa hakikat ngaran. Sebab cek Kanjeng Nabi hadis kursi berat titi Gusti Allah, al insanu sirri, manusia teh rahasia kaula. Kulantaran rahasia kaula seluruh nu aya di dunia ciptaan aing jang manusia. Los yang sia. Cak Allah. Wahai manusia, aing teh nyiptakeun dunia langit bumi. Berbagai kemanfaatan. Timimiti dahareun, tanah-tanah, kendaraan-kendaraan yang berbagai-bagai, logam, emas, minyak dan lain sebagainya. Los, eta teh jang sia, kabeh jang sia. Tetapi wa ana sirru cak Gusti Allah. Tapi kula ia adalah sirna manusia. Artina panjang mun dicaritakeun, horeng manusia anu mukmin mah dibere ku aing seluruh dunia teu hayang. Nu hayang teh ngeusikeun aing di jero hatena. Jang naon sakena tuh atuh udag-udag dunia di udag-udag haju rusak. Banyak udag-udag rusak. Maning nu nyieun dunia. Urang ngahayangan sawah-sawah bakal rusak, maning anu nyieun sawah Allah. Urang ngahayangan mobil-mobil bakal rusak, maning ngahayangan nu nyieun mobil Allah. Urang ngahayangan naon bae, maning nu nyieunna. Matak al insanu sirri, manusia adalah sir kaula, tapi wa ana sirru, kaula sirna manusia. Tuh kabeh di dunia dibikin ke manusia, tapi manusia embungan hayang ka aing bae sareng gitu. Matak wa ana sirru,
geus jelema anu datang ibadah datang ka zahir doang ieu ibadah zahir aya nu datang ka qalbu ibadah qalbu berarti toreko aya ibadahna rusir ke kajituna ya ibadah hakikat geus urang kuari mah ulah terlalu zahir teuing ibadah campuranlah kurang ibadahna make ibadah qalbu yakni bertoriko lalaunan mata urang puasaan ulah beteng dulu puasa mata ilukeun puasa ceuli ilukeun puasa sungut ilukeun puasa abeh puasa urang ieu sesuai jeung cak nu nitahna yakni Allah Subhanahu wa taala. Puasa umum, puasa khusus, puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat. Puasa hakikat mah meureun lain bagian urang. Tamangis timur salin jeung nabiin aya para aulia Allah urang minimal engkeut puasa torikoh mantak jaga ulah sampikeun ca Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syai'in ilal ju' ngan sakadar boga lapar doang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sateuacan urang hadiah sakumaha biasa tamada setiap minggu orang hadir di dieu kalayan niat nuntut ilmu mudah-mudahan nuntut ilmu orang belajar orang dicatat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dijadikeun ganjaran jeung dijadikeun coplokna dosa. Nomor kedua jadi biasa manusia mah teu luput tina dosa terutama simkuring khususna umumna keluarga pesantren Al-Istiqlaliyah setiap ngaji mungkin aya anu tersinggung ulah dianggap bahwa kula nyinggung tetapi semata-mata untuk memecahkan hati supaya hati narima gaya maksud sunggang singgung sama sekali andaikan aya anu kasinggung simkuring khususna minta dibukakeun pintu maaf anu saluas-luas tina ucapan tina pagawean tina segala upah menghadapi bulan suci Ramadan khusus tim kuring nyuhunkeun dihapunten kasadayana adapun sadayana nu sok hadir teu perlu diucapkeun deui insyaallah sim kuring ngahampura di jero hati sim kuring eueuh anu dipake ka bendu eueuh nu jadikeun musuh boro-boro anu resep nu bendu ge sim kuring mah teu bisa bendu insyaallah eueuh anu dijadikeun bendu lantaran nu dipake kainget jaga di akhirat kumaha ketika berhadapan jeung Allah aya anu dipake ka bendu bakal diomong ditanya motif naon ku ayana sakitu berusaha orang di dunia sim kuring ge selalu berusaha eueuh anu dijadikeun bendu walaupun aya segerintil dua gerintil nu bendu tetep sim kuring teu bendu tur ngahampura nu jelas urang silih hampurakeun urang silih doakeun mudah-mudahan urang sarua aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Informasi tinggalin lebaran insyaallah hisab mah rebo jadi orang puasa 30 poe jadi tahun kitu ngaranna Senin Salasa pokok bis satu minggu Senin Salasa rebo lebaran haul biasa abah tanggal 9 ngan inget ka Syekh Nawawi urang teh boga hiji-hijina ulama di Indonesia Syekh Nawawi At-Tanar
hiji ulama nu terkenal di mancanagara kelas internasional mulai tandingna Syekh Nawawi mah ulama zahiran wa batinan pernah anjeunna maot sagesna maot kuburanana digali peraturan raja saat eta bagi makam-makam anu geus kitu 1 tahun na ieu kudu digali dihijikeun tulangna ye jang kuburan anyar deui memeh dijieun logak-logak instruksi raja saat eta seperti itu galilah kuburan tek dihijikeun pas Syekh Nawawi atanara digali beleger kene Imam Romli kagali beleger kene Ibnu Hajar beleger kene teh pandirinya teh urang lamun dekat Syekh Nawawi teh belah dia Ibnu Hajar belah dia Imam Romli kuburanana teh jalaneun teh belok ka dieu Syekh Nawawi teh balaleger kabeh laporan ka raja ada beberapa mayit yang masih utuh bahkan lebih seger dibanding dengan masih hidup raja langsung ningali kadinya begitu ningali cak raja pendem deui bae beusi bahaya dipendem deui maka dicirian saat eta Ibnu Hajar Al-Haytami aya dan kuari beus sareueuh deui baheula Romli kemudian belah dituna Syekh Nawawi jeung loba-loba deui nu sejen-sejen anu balaleger dikubur deui di dieu ieu keur carita di antarana Syekh Nawawi tanara kebelah diuna terus dizarahan ku urang Indonesia mah zarah terus hobi tiba heula urang Indonesia mah zarah teh nu zarah bener nu zarah teu bener zarah bae sebab nu zarah bener mah tuh jadi itibar oh aing gerek maot kirim doa oge bisa zarah bener gini nu zarah teu bener minta info naon nu kaluar heuy eta kos kitu teu bener. Nah, ya Syekh Nawawi kebelah dieuna pas erek dibangun tol otomatis pas kaluhureun kuburan Syekh Nawawi. Didorot ti mimiti. Ti dieu kajaukeun aman masalah berbagai kuburan nu lain mah aman bae. Pas datang ka makam Syekh Nawawi. Bletro. Potong beko. Dokot deui nu anyar pas pelobar bletrok deui potong didatang ka 11 beko potong kabeh lain lalaga nu terakhir nu kabeh memuriang dan nu kabeh memuriang ieu operatorna supirna maruriang kabeh parah nu terakhir mah malah datang ka maot nu terakhir sekali nu memaksakeun nu ka 11 bletrok nyanana dibawa ke rumah sakit maut kisah nyata iya mah Syekh Nawawi mah oh cak Raja Pahad teman di zaman Raja Pahad makam siapa yang mencari Syekh Nawawi diceritakan gitu oh ceritakan sejarah nanti bala-bala gitu udah pengkolkeun ku ari mah tu jalanna mengkol ka dieu ieu makam ieu jalan tol tak ka dieu teh set manda kurang mun jarah di dieu pas tembok pas tembok sekali-sekali ke Mekah tuh aduh Gusti Allah eta Syekh Nawawi karanganana 112 anu eta geus tercetak nu masih encan tercetak masih puluhan kitab kene encan tercetak kitab Syekh Nawawi nu geus tercetak 112 kitab nu encan tercetak masih puluhan arsip geus dibikeun can dicetak ka buru maot Syekh Nawawi jelemana leutik sederhana Syekh Nawawi mah masyaallah tawadu henteu nyaritakeun asa aing teu bebeja aing kiai nu sok bebeja kiai mah hiji ti LDII kadua ti PKS mah terus terang weh sebab dihareupeun ku lagi bebejanya
ulah kajati begitu kajati pan ditu aya dai ngobrol teh jeung kiaina. Saya ini kiainya di sini saya kira. Tangkorak sia ber. Bebeja kiai purukutut jae geus bebeja kitu mah. Kedua orang PKS kumpul di mata ngobrol menyaritakeun nyana PKS balah DPR PKS di ditu di Kulon. Deudeut beres nyaritakeun saya kiai PKS. Saya kiainya. Aduh budak cabokeun doang cek urang. Kiai si bebeja. Geus teu kudu bebeja jadi kiai mah kumaha engke bae. Kayak kanyahoan iya polisi kita kudu bebeja kayak kanyahoan iya polisi abri teh kudu bebeja kayak kanyahoan kiai kayak kanyahoan oh orang kiai Golkar atuh kanyahoan iya orengan anu sok ngarusak kekiaian teh iya aing greget jasa buku ka Golkar mah jasa Kisah Nawawi ya mah keur carita kakaget bae di dunia teh ulama Turki, Pakistan, India, Mesir kaget neuleuh karangan-karangan Syekh Nawawi terutama tafsir Munir. Waduh lindek dibacana istimewa. Begitu ia dibaca ku ulama Mesir kagetnya na di suratan teh Syekh Nawawi teh begitu ditanyakan orang mana Syekh Nawawi orang Indonesia di mana Indonesia nak kronjo weh kronjone saking pundi ge saking Tanara weh deh ya tak eta kos kitu tah percis jawana mengkolon tuh aya wedehan wede itu beta rajeg ka ditu geus mulai ti rajeg bae geus ka ditu terus ya jawane ana wedeh ge ya Allah cek urang Mesir teh oh ieu mah pinggir laut basisir bener heran urang pinggir laut bisa ngarang seperti ieu lantaran jelema nu sok ngadahar lauk mah otakna belet jelema nu sok ngadahar lauk awakna seterek awakna naon kitu ngaranna teger tapi otakna ieu adalah otakna mengpeleh lauk mah kos kitu beda jeung daging mun daging karena otak eta hebat nu mantak Imam Ghazali mah nyunahkeun saminggu sakali keluarga bere daging ayo sia berat eta Imam Ghazali teh Hujatul Islam lantaran mawaan hebat karena otak daging teh cerdas karena otak. Nah, ieu mah lauk teu kaarti mantak di suratan ku ulama Mesir. Di suratan nasetik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal Misra amis di jero. Ilan Nawawi at-Tanari. Kaif sakitu doangnya nama. Kaif wassalam Mesir baca ku Syekh Nawawi assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kot beres wassalam Nawawi dibaca kunyana ainu aing mah tilu hurufna kaf hakap iya pak nya nama dua kop jeung todot eleh aing cek nya teh kop. Jadi saya dari mama nyurat urang mah pan suratnya 2 lembar paranjang bari maksud nama sautet doang santri nyuratan ka bapana patut paling edek menta beas ieu mah panjang jasa surat waduh yang terhormat ayahanda di rumah dengan ini saya mendoakan kepada mudah-mudahan bapak dan ibu ada dalam cerita sedikit saya di pondok ini waduh sama dengan diderita bangunan derita waduh malam kehujanan keanginan siang atuh teh mah meureun di luar bae budaknya hitung tunangan seetik doang tidak ada lain terakhir minta beras bah ya Allah, jak bapak nanti tak tadi bayar tuh.
Panjang teuing da surat teh panjang teuing. Kok ai surat cinta mah panjang wajar. Cinta mah panjang teh wajar surat cinta. Berlayang tak bersayap, berjalan tak berkaki. Kamangmang ya. Datanglah sepucuk surat ini ke hadapanmu. Di tengah malam yang sunyi aku buat surat ini. Disertai dengan suara cecak. Ya. Dan lain sebagainya. Tetapi aku ingin mengutarakan isi hatiku tetapi tidak sampai. Nanti saja besok bersambung. Teu bisa. Nek nyebutkeun aku cinta padamu teu bisa. Mesti ditolak. Eta baheula mah, baheula kosnya kuari mah SMS. Aku cinta padamu. Beres, geus. Beda baheula jeung kuari. Nah ieu keur carita surat panjang teuing eusi nama eueuhna naonan teu bagus teh ceuk ahli bilagang. Eta mah sarua jeung ngariung ti jam 7 datang ka jam 12 berkat mah meunang cauh hansip doang. Aduh capek gawe teh gawe. Eta teu bagus data, teu bagus ieu mah keur carita nu hayang berkat. Keur carita ieu mah keur carita nu hayang berkat. Ai kieu mah ngariung jam sabaraha bada Isya geus datang ka dinya langsung bae geus langsung beres amin geus bae bubar bae masyaallah berkatna katuhu kenca datang ka potong gede tidak eta hebat eta nu kitu singkat padat geus pokona kuari mangariung kudu tausiah capek aing tausiah mending mun lobaan ngeriung 7 na aya 15 dan tausiah nek nausiahan saha ieu teu ragus zaman gua teh kos gara itu malulu. Nah eta Syekh Nawawi teh kos kitu. Jadi berarti dipake kaheran ka aneh ku ulama-ulama internasional dipertanyakeun kok pinter amat dianggap ngadahar lauk. Pengertian kaya patea kunaon bisa pinter padahal cicing di sisi laut, sedangkan di sisi laut makan loba lauk pasti bae ngadahar lauk, sedangkan nu ngadahar lauk biasana otakna koyod. Kok ieu mah jadi pinter tak kaya patea kitu eusina. Dijawab ku Senawi kotu aing sanajan cicing di sisi laut loba memang lauk mah tapi aing mah tilok ngadahar lauk. Wassalam Nawawi. Ya Allah, tak aya beti Syekh Nawawi mah jampe pantang lauk. Mun santri belet otakna ku kiai dibere baheula mah aya wiridna Allahumma ya aliyu Allahumma alimni ya alimu alimni ila kaza wa ya mubinu baini ila kaza wa ya kabiru wa ya kabiru kabirni ila kaza dan seterusnya eta teh jampe paranti pantang laut pantang laut 40 poe ulah ngadahar laut meunang ngala ai meuli mah di warung los. Coba teh akur-akur aya berubah. Ulah ngadahar laut. Eta ka santri. Ngadahar ai ka kiai na mah bareng 5an. Ai nu 4an mah biasa teu ngadahar nu saurang ngadahar. Pasti ngadahar laut. Emang tepat-tepatan aing. Kan saya ngadahar. Teu meunang nang sorangan. Nang batur-batur teh naon. Sia kos-kos dalilna dina Al-Qur'an. Mana? Tuh. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarat. Meunang nu halal nu keur ihram ngadahar lauk mah meunang. Itu sih ada pantang naon atuh ka kiai. Eta mah nang batur teu meunang, nang sorangan nang batur mah teu naon. Aku masih apa ya tuh. Macam-macam di pondok mah aya nu pantang lauk. Cak kiai teh meunang ngadarna naon. Geus, endog mah ngadahar. Ya sia teh pantang lauk endog. Endog balik lauk, endog ngaranna ge. Heuh sarua bae. Endog teh bisa. Endog mah meunang. Ulah ge bebereumna puputina mah meunang. Tolol udah. Nu maksud pantang lauk teh mutih. Geus ngadaharna ulah ngadaharna sangu bae. Jeung uyah. Uyah mah teu naon, digoreng ge masalah uyah mah. Sangu jeung uyah dagingan saya tiku masalah ge.
Kuari patang lauk gitu dah. Tapa-tapa riadoh-riadohan carang santri. Tak jadi Syekh Nawawi mah saumurna teu ngadahar lauk. Henteu mentak pinter otakna. Masya Allah. Iyalah Syekh Nawawi hebat. Ya, dipakai ka aneh kabeh ku urang Mesir kunjungan Syekh Nawawi ka Mesir bareng jeung Ki Abdul Karim. Ki Abdul Karim make jas, make sorban, Syekh Nawawi mah make kopeh deng-deng-dek. Leting mah make baju gejore. Pan anu diciuman eta Ki Abdul Karim. Wow, waduh. Cek Syekh Nawawi teh aing padahal kiai mah. Tawadu jasa Syekh Nawawi. Masya Allah. Begitu ditanya masalah, nah iya siap. Ayo siap, bongan pakai jubah siap. Atau teter. Begitu teter kaget, maknya bisa ngarang teter. Teka arti lu bisa ngarang bisa teter gitu, otomatis keluar dari kajero heula. Itu dibeja aku. Bahwa kiai nanu ieu jero ganti pakaian nu tadi dipakai ku Syekh Nawawi kor sarua geus letikna pan akur letikna mah keluar deui begitu keluar bagaimana puncak ngomong urang mah masa-masa kieu banyak pengarang bisa teka jawab ieu karangan naon hartina berarti kan nu ngarang teh geus menguasai 12 paham cek Syekh Nawawi tambah deui ayo kuari mah penganun dek nanya-nanya silakan, bertubi-tubi, terus dijawab. Cek ulang aja tadi mah bodoh pun gue mah pinter ya. Tah, jadi ente ngisinkeun mun kuari mah, sia sakitu bete bisa awas, geus kuaing. Ente nyalalin heula ka sisi, abe pamorna sarua. Jadi pamor teh ente silih dedetkeun mun kuari ulama kuari geus nya teu bisaeun ka dia make jubah sia kuari mah urang kuari kos kitu da pagawean teh saya naon ente sopan kalau teh kitu begitu aya kiai anu heran ka Nawawi sanggeus heran aya nu teu percayaeun jelema leutik kieu pintar aya teu percaya cakna teh pasti ngan seukur hebat batinna doang zahirna doang can puguh batinna mah eta pan kanyahoan ku Syekh Nawawi kanyahoan teh ku Syekh Nawawi aya jelema pikiranna kos kitu teh tah ka Syekh Nawawi kan kanyahoan Syekh Nawawi mah teh hese begitu kanyahoan buka sorbanna kopeana dikitukeun dret ya oyag tah bangunan cakna dikiekeun deui beres deui kudu dijawab tuh menang sambarangan kopea dengdek milu dengdek bangunan eta Syekh Nawawi ngalalakon gitu Masya Allah lain bantrak ini orang mah kopea dengdek datang ke biasa-biasa bae orang mah aduh Masya Allah malah mah disengserikeun Bang Bara dengdek kopea sia tah pangaruh Syekh Nawawi mah ngadengdekeun kopea bangunan dengdek drek wayang gitu kan. Woi, kieu kan deui rapih deui. Geus. Ya Allah. Teh urang bangga boga ulama model Syekh Nawawi. Masya Allah. Kitab nu kurang dibaca ya Sapinah, iya Riyad, terus berbagai kitab-kitab mun eueuh Syekh Nawawi. Syariatna hese memahami fikih. Hese eta orang memahami eta berjanji ya Allah hese jasa tapi ku Syekh Nawawi mah dibongkaran kalimat per kalimatna dilempengkeun istiarahna majazna dilempeng-lempeng karti bae kurang cacak-cacak eta Imam Ja'far nu ngarang berjanji henteu disarahan ku Syekh Nawawi Masya Allah moal kaharti mual baik kajian kuma tapi ku Syekh Nawawi dibongkar di pretel di mufradat jadi baik harti waduh alhamdulillah luar biasa
lamun Syekh Nawawi dikubur di Tanara asana taneuhna beak kuno hajat nyokot pokokna mah dicarokot di karari kau mau kudu masang buntut mah minta impo entak diamankeun ku Gusti Allah di Mekah bae bahaya lantaran lain letik-letik ulama Syekh Nawawi Masya Allah jangan kuno boga kuno boga naon perusahaan cetak kitab lantaran Syekh Nawawi henteu kanyahoan teangan yeuh ke Mekah di mana ieu Syekh Nawawi teh geus sugih jasa nu boga percetakan kuari geus dibikeun hartana ieu percetakan terus bae teu eureun-eureun mendunia di teangan Nawawina teu daek ngaku nya teu daek ngaku teh datang ka maot teu daek ngaku bae geus embung kunaon mah nu penting mah manfaat bae teu butuh saeutik-eutik acan ku dunia teu butuh namun kuari wow kudu nyetak ge hayang eta hayang kebeli Mio kebeli Avanza hayang kebeli Innova justru cetak-cetakan teh kos kitu malah dihandapna laya juzu tobu bigori izni bigori izni anu nakilihi teu meunang kitu menyebar luaskan fotokopi dan lain sebagainya tambah ya izin mun bener eta ilmu pimangpaateun mah atuh mangga bae cara Syekh Nawawi di urang mah tidak boleh awas naon sebabna aset besi leungit geus teu mangpaat ilmuna nu mantak nyieun mah nyieun nukil mah nukil teu mangpaat naon sebabna lantaran orientasina aset lain kamangpaatan lain kamangpaatan ilmu Syekh Nawawi mah teu hayang diteangan kuno bogana tetep bae aya padahal mah nyumputnya nam besi kapanggih sika panggih ge aing dibere jang naon eta duit isuk page toge pae sakana jang naon mending mangpaat bae masyaallah mantap mejehna boga ulama model Syekh Nawawi Indonesia alhamdulillahirabbil alamin teu ngadahar lauk Syekh Nawawi mah mulayan bae tu kuari urang ulah ngadahar lauk cek aki-aki teh atuh geus kolot aing mah anas ngadahar lauk teu dahar teu ngeunah otak beki bieu mending ngadahar bae Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim katujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sambilan Nabi Ishaq 10 Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14
14 Nabi Harun, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Ilyasa, 17 Nabi Zulkifli, 18 Nabi Daud, 19 Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 2 hiji Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 20 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal ayat Nabi dugi kapoe, moal ayat Nabi dugi kapoe. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Raqib Atid. Jibril, Mikail, Israfil,